parah nih. Cuy, Popik di KTM siapa, Pik? Ya punya saya lah. Wah, lu benar. Nih motor saya nih. 250 cc KTM senggol dong. Apaan yang begituan nggak level. Ajib, aki motornya KTM. Gak lepel. Sak juga ayo ngejual kebun, Popik. Lah, apaan motor gitu masa? Yo minimal kuplingnya yo ROZ. Bagus. Yo tinggal yo sa minimal riklus ta. Ami tetap ngupling. Naon eta mah kudu dicecek kok. Teu zaman, sabaraha juta nu kitu, Popik kan? Ih, yo mau geus kabulin oge meureun teh jeung sarua jeung sepupi mah. Oke. Berang beli sabaraha eta motor teh, Popik? Mana saya mah 50, ieu mah salureun nu eta. Aing mah 50 saya mah. Nah, KTM 50, Popik. Apaan heuh urang mah meuli urut ieu mah sal. Nyala mun weuteunna meureun teh 150 200 mah ieu mah. Wah, yang menang lauk sawahnya, Popik mah nya. Aya 50 juta motor kieu euy. Pan biasa lagi 80 90 nu kieu mah. Urang masa teh kos ngajual sawah kawas di dinya. Tuh aing mah cimuntur oge panjang keneh jualan. Aduh, kalah ngambul kitu aki-aki. Bener ieu teh nu, Popik. Ye, atuh ieu maknya urang atuh kumaha tuh urang ieu. Apa dia ditungguan aku urang tuh? Tinggal Sok cing, Popik ngajaran hirupan ngadangukeun mesin euy. Yo. Aduh, ketang sal euy. Bensina euy saeutik deui ya. Oh. Rada jahat ya mah, jang balik urang atuh, moal nepi meureun Nah, atuh sagaur mah hayang Lah. ngadangukeun mesinna. Moal bisi kabita Bisi kabita. Muni motah pisan. Saeutik deui kagok ta bensina tuh. Alah, tuh aing setengah gurat deui. Oh, aing mah hayang ngadangukeun. Ih. Engke di imah ka imah we ka imah urang hayang apa mah. KTM ulah kitu atuh, kitu mah kawas pegawai perhutani. Heueuh, ka aing meuli. Yo, nuhun ya, duanan jeung ieu. Bos, enak balik. Balik, ayo. Balik apa kulina ka imah wing? Ayolah ka imah di dinya we. Yallah. Ka imah di dinya we, Pi. Mohon mangga. Itu nu bogana di bawah apa, Pik? Oh. Mohon. Itu tuh. Iya. Sugan aing teh heueuh, buka KTM. Sanes. Aki-aki aing segitu. Ieu motor euy saladug. Lo. La. Kongrak. Hei. Penempo bapak urang. Hah? Nasang? Penempo bapak urang mah. Oh, atuh sah, ame bersih. Gampang lah. Lah, nyawa aing ngobrol jeung nongkrong mah kalah lieur aing lah. Kalem saja wing mah. Yang penting aya kopi salas, rokok sahungkus. Aman. Kuat haus Bang, yo, nah motor aing dikukumbang gini. Mana paisa? Yo, cik urang tadi kalem ya paling mah aya kopi jeung rokok sabungkus. Mana masak hitung-hitungan pisan kalem we. Beres cik aing masak. Lah, awas. Ah, motor aing gini dikukumbang teu nitah teu naon. Paisa. Si goblok. Dasar anak si Madoyok cek aing mah. Nuhun. Nu batu muruhan cek aing mah. Jor mantap. Paisa. Dadang. Bawa. Aya dongkrak nganggur na motor kareka itu kareka dongkrak ban mobil kadu. Oh, aya tawon wakang da keur teu diambil ya. Sampai nambut mah. Dua mun aya mah aya gitu. Aya. Oh. Aya. Keur matang tekir tahu tah. Oh. Pokoknya anaknya itu tuh. Aya di situ-nya aya. Siapa tinya? Namun laki kan jangan deui. Nah.
ntar gede. Oh, aya iya ya benar ya. Yo, jangan harus gitu. Kurang menangin jam timang dagang bantuan mawa kai mah hiji aing keur ngadean mobil di mah. Bawa hiji. Oh, Pang di bonu ieu nya. Teu ya paling sebayang mah tuh. yo. Mana? Pipi warang masih ikan iya. Nuhun nya. Nuhun. Oh, enggak sih emang nak. Oh, atuh sami-sami. Oh, kalau itu kan Bang Gerang. Oh, gila. Oh, anjing orang anjing. Aduh. Berat euy, itu kayak si budak. Nah si budak ieu wae, kayak hete nya ku aing ditas sakitu geus si babang. Bungkang bengkeng pisan si kunyuk. Ih, nah si budak ganti kamanakeun dongkrak masih kehet. Ya, yok. Nah mana dongkrakna ket? Cek mangadakan nuhun. Sami-sami cenah. Nah sami-sami kumaha kunyuk? Yeuh. Yeuh, aing dongkrakna kamanakeun? Oh, enggak dibikeun ke Mang Dadang cek Mang Dadang teh. Sami-sami cenah. Nah sami-sami kumaha kunyuk? Mita sote aing ngabantuan mawa dongkrak ka dieu aing ngabengkel mobil di imah kakak lagi menang nginjem. Ya, cemin. Ku aing teh enggak dibikeun cek Mang Dadang teh. Sami-sami budak. Budak semuanya. Ya kunyuk lagi dibikeun ka Mang Dadang. Nah, siapa kakak kamu kunyuk? Ya, ku aing teh enggak dibikeun ke Mang Dadang. Nah, ya kudu dibikeun deui ku aing. Cek urusan nuhunna ka aing teh anjing. Kalau kamu kan bohong. Aduh, sia kunyuk aing teh kakarang nginjem ke ditu teh ka dieu. Ngomong sia teh kadean mobil kitu. Iya, anjing mitara didengekeun aing teh ngomong kitu ka sia anjing ngomong kitu. No. HP aing butut pisan, aing si goblok mangje ka aing ngaledekan we ieu HP ya. Sugan kudu meuli aing ge. Nah, aing lamun teu maksakeun mah moal boga-boga kudu meuli ieu mah. Bener. Ah, teh, cisna teh. Awas ya Bang Jek ku aing kana moyok ka aing ku aing ke. Ngeulkeun aing nyawa HP geus weuteun aing. Ih, mending harang kieu capek weuteun mah anjir aing. Ya, kenaon? Urang keur cicing we keur kieu nu film ku alus pisan. Yo Bang Jek. Kuku urang tadi tah. Tadi nama urang teh panjang ya teh kuku teh tas dikeuretan tah urang. Tah. Mentah ieu geus Urang kada panggil. Oh aneh, teh mau kena peangan bagoy. Sia kana kuku, jauh-jauh kana kuku. Oke, meni aku buka HP anyar ge. Hah? Aing minta lebih tengah rokok. Gue kan. Siram aku teh. Gua tahu HP aku betul. Jadi jelema itu jangan sombong. Enggak ada HP sakio wae meni geus aku kuku. Yo kuku aing. Ya. Nuhun. Palku teh.